Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yunus ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlaknal quruna, walaqad jeung sanyana ahlakna geus dibinasakeun atawa geus dianjurkeun na ku kami saur Allah quruna pirang-pirang generasi tis mingkoblikum ti samemeh anjeun. Contona generasi Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut jeung sajamana ku lantaran aranjeunna ngabangkang teu daek insaf, teu terus-terusan berbuat dosa. Lama ketika zolamu maranehanana dolim ka Gusti Allah. Waja'atuhum jeung datang hum ka itu jama-jama rasuluhum rasul-rasul hum anu diutus ka maranehanana bil bayyinati kalayan nyanak penjelasan. Wa makanu jeung teu bukti itu jama-jama liyu'minun kana kaimanan, anger teu daek iman sehingga ku Allah diajab. Kadzalika ari inu kitu pisan nazin ku Allah dibales al kaumal mujrimina ka kaum-kaum atau ka bangsa-bangsa mujrimina anu mujrim anu selalu berbuat dosa. Summa tuluy ja'alnakum dijadikeun ka anjeun kabeh naon khalaifan kana khalifah-khalifah atawa generasi-generasi yang baru turunan manehanana fil ardi di muka bumi gegentosna generasi anu tos dihancurkeun mimba dihim saatosna him maranehanana hancur linang duru pikeun ngebrehkeun atawa mere peringatan kaifa ta'lamun kumaha ta'lamun anu kumaneh dipigawe nyata lamun berbuat jahat terus-terusan tangtuna ku Allah dibales kumurkana Allah. Upami sadayana iman Islam saroleh insyaallah subur makmur loh jinawi dongkap di Allah rahmat sareng barokahna. Jadi upami barokahna Allah lungsur sotenan, upami urangna berbuat baik iman Islam bari urang sadayana tak maluna berbuat baik menurut aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Saterasna ka dieu. Wa idza jeung di mana-mana tutla dibacakeun alaihim kamaranehanana penduduk Mekah waktu harita. Sahabae nu maca nama Rasul sahabat jeung umat muslimin nu sajena ayatuna kana ayat-ayat kami saur Allah bayyinati kalayan jelas qala tah nyarita alladzina jama-jama la yarjuna liqa'ana anu teu ngaharepkeun anu teu mikahayang kana liqa'ana berjumpa dengan kami di yaumil akhir di yaumil akhirat. Berjumpa kumaha berjumpa sareng rahmatna sareng magfirahna sareng rupi-rupi kanikmatan di yaumil akhir. Sanes berjumpa ketemu jika urang sesama manusia da Allah magaib. Iti bere cenah sok atawa datangkeun saur Allah. Datangkeun naon bi Qur'anin kana Qur'an goiri hada selain ti ieu. Lamun anjeun teu percaya kana ieu Qur'an sok atuh datangkeun selain ti Qur'an ieu. Au baddilhu atawa gantikeun kuno sajen Qur'an. Nyata waktu sarita ditangtang dina surat Al-Baqarah fa'tu bimislihi wad'u suhadaakum sok datangkeun surat seperti ieu pami teu tiasa ku sorangan wad'u suhadaakum canak rerencangan sajen atawa balad-balad anjeun in kuntum shodiqin namun anjeun bener-bener tiasa ngadama surat sahiji ayat weh tina Al-Qur'an. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad mayakunu teu pantes
li pikeun abdi anu badilahu kana yen ngagantikeun hu Al-Qur'an, kana yen ngarobah-robah Al-Qur'an teu pantes pikeun abdi min tilqai nafsi tireng-rengan abdi jama-jama kaum muslimin tireng-rengan atanapi ti pihak abdi sadaya in atabi'u henteu ari abdi nuturkeun illa ma yuha kajaba naon perkara anu tos diwahyukeun ilaya ka abdi saur Rasul kedah nyarios kitu parentah Allah ini sanyana ari kami sadaya akhofu sieun abdi sadaya in asaitu kana yen nyieun doraka abdi sadaya Robbi ka pangeran abdi nyaeta ka Gusti Allah lamun abdi nyen asaitu nyieun doraka ada bayi yaumi adim tangtuna abdi kengeng bebenu kengeng azab kengeng siksaan yaumin adim dina poe anu kacida adimna anu kacida ageungna anu kacida rongkahna nyaeta poe kiamat tah urang teh kudu sieun lamun nyieun maksiat ka Allah teh sabab sieun naon diadab dina yaumil adim barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna sadaqallahul adzim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.